Jumat Kliwon. Bagi acu tepang deui geuningan ieu dina Kemis wengi. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat cu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Bulak-balik ari Neng Dara anu datang ka imah kuring mah beda lamun kuring anu nyamper heula ka Neng Dara nu imahna di Sukaluyu. Tan engkena teh kudu balik deui ka Kiara Condong. Sadatangna Neng Dara ka imah kuring oge langsung pamitan kanu jadi kolotna rek ngadon ka Cicalengka. Kuring indit duaan jeung Neng Dara laleumpang muru ka stasiun Kiara Condong. Da puguhna oge ti imah ka stasiun teh teu jauh, di sorang kuleumpang oge paling kana 10 menitan oge tepi. Kuring laleumpang harita kuring jeung Neng Dara geus aya di stasiun. Satepina ka stasiun kuring langsung meuli karcis. Sanggeus menang karcis kuring duaan ngadon dariuk heula dina bangku nu aya di eta stasiun. Kuring dariuk maksud dek nungguan datangna kareta api. Keur kuring dariuk kitu ujug-ujug aya saurang aki-aki anu ngaliwat ka hareupeun. Eta aki-aki anu make baju hideung bari jeung leungeunna nyekelan iteuk. Malahan eta aki-aki teh make jeung tumanya ka kuring sagala. Sanggeus kitu kareta anu ditungguan teh datang.
langsung indir mirip dekatin sepeda kecil. Kuring pemilihan tempat diuk nu masih kene kosong nyaka beneran kareta harita teh teu pinuh pisan. Kuring masih kene kebagian tempat diuk sanggeus dariuk dina bangku kareta api samemeh kareta maju kabogoh kuring ujug-ujug ngomong ka kuring ngeunaan aki-aki anu tadi nanya ka kuring. Geus neng dara nyarita kitu kuring langsung ngareret deui ka palebah bangku anu dipake diuk ku kuring duaan anu aya aki-aki teh nyaan wae basa ditinggali ku kuring eta aki-aki teh geus eueuh di tempat eta. Sok padahal Sangu nyaeta rek ngadondal harheula. Ari beuteung geus eusi mah dina ulina oge sabatae. Moal kudu mikiran beuteung anu lapar. Neng dara oge penolak diajak ladahar di warung teh. Da sigana wae manehna oge geus ngarasa lapar. Beuteung geus ngarasa wareg mah kuring duaan kaluar ti warung sangu. Kuring turun muru ka curug. Geus aya di bibir curug kuring ngajak ka kabogoh turun babasuhan dina cai curug. Basa diajak kitu teh kabogoh kuring mah teu daekeun. Alsana mah pajarkeun teh keur teu ngareunah awak. Nyaku sabab kitu kapaksa we kuring babasuhan sorangan. Neng dara anu jadi kabogoh kuring mah ngan ukur ninggalikeun wae di luhureun sisieun curug. Kuring rada lumayan lila ngadon babasuhan di eta curug.
duki sore ka eta tempat teh kalah kabeuki loba batur. Boe kuring babaseuhan teh asa aya nu maturan. Geus ngarasa awak tiris balas kabaseuhan mah kuring kakarek hanjat tina cai curug. Terus muru ka Neng Dara sarta terus ngajak balik. Harita kuring terus muru balik sabab kabogoh kuring ngajak barang beli heula di pasar Cicalengka. Samemeh kuring indit, kuring nanya kanu jadi kabogoh, kunaon atuh manehna embung ngadon babaseuhan dina cai curug. Nu jadi kabogoh oge ngomong ka kuring, pajarkeun teh engke wae dongeng nama di mana geus jauh teh eta curug kakarek rek dicaritakeun. Saberesna balanja di pasar Cicalengka, kuring duaan oge muru ka stasiun. Saterusna naraek deui kana kereta api anu ngaliwat ka Kiara Condong. Geus aya dina kareta kakarek Neng Dara ngomong, naon pangna Neng Dara embung turun babaseuhan dina cai curug. Cek caritaan Neng Dara mah manehna ninggali dina eta cai curug teh aya anu keur mandi. Tapi lain jelema nu katingali ku manehna mah ari sirahna jelema tapi ari awakna orai. Tah eta makhluk teh ngadon babaseuhan campur jeung kuring dina cai. Kitu cek keterangan ti Neng Dara teh. Teh jadi pikiran keur kuring. Caritaan Neng Dara sarupa kitu teh ku kuring teu pati dipalire. Nu penting kuring mah teu ningali ayana eta makhluk. Singket carita, kuring tepi deui di imah nu aya di Kiara Condong. Geus tepi mah sabab wanci geus nyedek ka magrib. Kuring ngantirkeun heula ka bogoh ka imahna nu aya di Sukaluyu. Samulang nanti imah nu jadi kabogoh, sanggeus kuring bebersih mandi, nya kuring oge langsung sare sabab awak karasa lungse. Nah tu basa kuring geus sare, kuring ujug-ujug ngimpi anu matak pikasieun. Dina impian kacaritakeun kejadian anu tadi beurang teh jadi kabawa impi ku kuring. Kuring ngadon ulin ka Curug Cinulang, malah kuring harita langsung turun muru ka cai curug. Kuring ningali dina cai curug teh geus kasampak siga aya awewe anu keur ngadon ngeueum. Kuring ningali ti satu kangeunana anu saterusna kuring oge nyampeurkeun ngadeukeutan ka eta awewe. Terus kuring tumanya ka manehna. Pas ditanya ku kuring, eta anu disangka awewe ku kuring teh malikeun beungeutna ka kuring bari siga anu cengkat tina caina. Barang malih kasidak kuring ruasna sabab anu katinggali ku kuring
Beungeut eta awewe teh matak pikasieun. Panona polotot. Siungna rangeteng. Letahna oge lelelan siga letah orai. Tambah kuring reuas basa ningali awakna. Geuning eta makhluk teh sirahna siga jalma anu pikasieun. Nyaeta awakna teh orai. Kuring oge langsung ngadon hanjat dicai. Tapi dak dumadak make jeung teu bisa ingkah. Kuring beuki ngarasakeun kasieun. Basa eta makhluk ngaleor ngadeukeutan ka kuring. Malah nu karasa ku kuring awak oge dibelit ku eta makhluk setengah orai teh. Kuring rek dibawa ka nagara manehna cenah. Kuring oge geus teu bisa kumaha, pasrah kana kaayaan. Ngan teu kanyahoan, ujug-ujug karasa anu nyekel kana leungeun kuring. Malah kuring nepikeun kalesot tina belitan eta makhluk. Si horeng anu nulungan ka kuring teh salah saurang aki-aki anu kungsi panggih di atas stasiun. Kuring geus disalametkeun ku eta aki-aki mah. Kuring oge lilir tina sare. Harita ngarasaan impian teh meni asa nyata pisan. Penting eta kuring jadi hulang jentul. Mikiran impian anu nyambung jeung ditinggalian Neng Dara. Nyasa kabeh anu katingali ku anu jadi kabogoh salila kuring aya di Curug Cinulang. Sanggeus kuring ngalaman mimpi sarupa kitu, kuring jadi taratib brasare. Eta makhluk anu satengah orai jeung satengah jelema teh sok mineng ngadatangan kuring. Malahan keukeuh ngajak ka nagara manehna. Kuring nepikeun ka kajadianana gering. Ceuk kolot mah dina geringna kuring mineng sasar jeung sok katingali siga anu pinuh ku rasa kasieun. Ningali kuring sarupa kitu teh kolot kuring oge surti. Kuring diubaran kanu bisa lantaran kuring harita lain gering biasa. Tapina kuring gering balukarna ti siluman Curug Cinulang anu hayang mawa kuring ka nagarana. Singkat carita kuring oge cager ubaran ku salah seorang kolot anu bisa sarta paham kana kaayaan goib. Subscribe-nya di Oki96 channel di YouTube. Jangan lupa subscribe on YouTube Oki96.
di salah sahiji pabrik tinun nu aya di Majalaya. Jam gawe kuring dibagi 2 shift. Shift berang jeung shift peuting. Kuring oge bergilir. Saminggu gawe berang, nya samingguna deui kuring gawe peuting. Muka halaman ku kuring salila di eta pabrik. Kuring sok ngerasa wegah lamun parang kagiliran gawe peuting. Tapi teu bisa kumaha, da sidik geus tugas. Jadi rek kitu rek kieu oge nya kudu ngagugu kana kahayang dunungan. Nu ngabalukarkeun kuring sok aya rasa hoream digawe peuting teh lantaran lamun nincak waktu peuting kaayaan di eta pabrik kerasa geueuman. Hawana matak teka keungeun sigana wae lamun parang kuring kudu gawe sorangan bari jeung eueuh batur mah nya geus moal wani we. Malahan sok sanajan dina kaayaan berang oge kaayaan di dinya teh sok karasa geueuman. Geus cacarita jeung kuring sarupa kitu si adek indit ka kamar mandi. Harita mah nu kacai teh bet asalila. Biasa oge tara leuwih ti 5 menit. Ieu mah geus 4 jam. Si ade can kaluar deui ti jero kamar mandi. Nah ngadon heula dina bak mandi kitu. Soalna keur panas kieu mah genah meureunna. Lamun ngadon mandi teh karasa tiis. Nya kuring oge teu pati teuing mikiran kana polana si ade nu aya di cai sarupa kitu teh. Kuring jongjo neruskeun gawe anu keur dikeureuyeun. Keur kuring anteng gawe, kuring rada ruas malah nepikeun ka ngarenjag sagala. Sabab ade geus sarapanto kamar cai anu dijablogeun satarikna siga nu dijablogeun ku jalma anu keur ambek. Sing geus kitu katinggali ku kuring si ade kaluar di kamar cai. Si ade kaluar bari siga anu ambek, leumpangna oge ngagidig nyampeurkeun ka kuring. Sadatang ati cai, si ade jadi robah sikep jeung deui nu katingali ku kuring. Panonna si ade jadi semu beureum. Malah sadatangna teh manehna teu nembalan kana pananya ti kuring. Si ade langsung diuk dina kursi tempat gawe. Bari cing sirahna tungkul. Kuring ningali awak si ade nu katingali siga ngadeg-deg. Sarta kadenge gegereman. Jadi aneh keur kuring. Ningali kitu teh babaturan kuring wae eta tempat gawe jadi ngariung nyampeurkeun ka si ade. Sanggeus kitu eta masih ade ujug-ujug ngamuk. Si horeng matak jadi robah sikepna teh manehna teh kasurupan. Si ade rada lumayan lila kejadian kasurupanana teh. Malah nepikeun ka hese di ubaranana. Ngan hadena wae di daerah deket pabrik aya kolot anu bisa ngubaran jalma anu kasurupan. Nya kejadian si ade kasurupan teh
tamaha tina ucapan manehna sorangan. Sanggeus sadar si Ade jadi teu inget nanaon basa manehna balik ti cai. Cek kateranganana basa di cai manehna aya nu ngagebuk kana punduk nepikeun ka teu inget di bumi alam. Di pabrik eta teh kejadian kasurupan lain ngakukur ka si Ade hungkul. Tapi geus mineng kejadian ka pagawe anu ujug-ujug ngalepek bari jeung kasurupan. Hiji mangsa kuring kagiliran gawe peuting. Harita poe Kemis ninggang dina malam Jumaah pisan. Kuring datang ke pagawean teh rada meheulaan batur. Nya ngahaja datang pangheulana supaya bisa nyalse heula samemeh digawe. Teu karasa nyerelekna waktu. Harita geus waktuna kuring ngalaksanakeun pagawean sakumaha biasa. Beuki lila, beuki karasa sepi. Sok sanajan nu digawe teh lain ngakukur kuring hungkul. Pugu oge kitu kaayaan di pabrik eta mah. Sok komo pan ayeuna mah wanci peuting. Geus rada lumayan lila kuring gawe. Harita kuring jadi ngerasa hayang ka cai. Nya kuring oge ngeureunkeun heula gawe. Maksud kadon ka kamar mandi heula. Pas pisan kuring tepi ka hareupeun kamar mandi. Kuring urun heula teh langsung asup ke jero. Lantaran pintu kamar cai nutup. Jeung di siga aya jalma anu keur di jero. Tapi nah halila teuing di cai teh. Geus lila kuring nungguan. Tapi eta nu di jero kamar cai teh can kaluar-kaluar keneh. Kusabab kitu pangangguran kuring nirungkeun panto kamar cai. Basa disurungkeun. Nah geuning panto teh teu dikunci. Atuh kuring oge ngawanikeun muka panto. Kuring muka panto kamar cai bari cing lalaunan. Barang berai panto kuring dibuka. Nah geuning teh sasah di kamar caina oge. Nya kuring oge langsung asup ke jero kamar cai bari ada kukulutus. Teu lila kuring aya di jero kamar cai. Geus beres mah kuring terus keluar deui. Can jauh teh hareupeun kamar cai. Kuring asa bedana rasaan. Sabab bisa tukangeun siga aya jalma.
kuring oge ngarandeg heula. Bari terus ngareret ka tukang kepala bah kamar cai. Barang red. Kuring rasa kaget. Sabab di jero eta kamar cai aya awewe anu kaluar. Saliwatan katinggali dina buuk jeung dedegana siga urang asing. Dengan kitu kuring jadi penasaran. Nah saha atuh eta awewe teh? Jeung apan jelas tadi di jero kamar cai teh teh sasaha. Kari-kari ayeuna aya deui anu kaluar. Saurang awewe sanggeus kuring kaluar teh eta cai. Kusabab penasaran kuring oge jadi poho yen harita teh kuring keur digawe. Kuring jadi nuturkeun eta awewe anu leumpang muru ka tukang. Malahan kuring nuturkeun rada anggang jeung rada keketeyepan. Pamikir sieun kanyahoan ku eta awewe. Katinggali eta saurang awewe bule teh siga leumpang muru ka palebah musola nu aya di eta pabrik. Ari musola tempat teh rada anggang di tempat kuring digawe. Nyata aya di belah tukangan pabrik. Sanggeus eta awewe aya di hareupeun musola. Katinggali ku kuring eta awewe bule teh siga anu leumpang ngurilingan eta musola. Sanggeus kitu manehna katinggali siga nu asup ka jero musola. Kuring oge jadi penasaran. Kuring ngadeuketan eta musola. Sanggeus aya di hareupeun musola, pangangguran kuring tunga-tunga ningali ka jero musola. Nah atuh basa kuring ningali ka jero musola. Nah geuning eta awewe bule teh bet eueuh di jero. Di musola mah teh sasaha. Nah ada jelas katinggali basa asupna. Atuh ningali kitu mah mimiti buluk-buluk oge jadi cingpuriding. Tegue sangkaan teh yen anu tadi katinggali siga awewe bule teh lain jalma biasa. Harita kuring jadi umur-umuran. Maksud rek ini teh eta musola. Tapi barang ditinggali geuning teh sasaha. Taya jalma anu karasa bieu nepak tak kuring. Ku ayeuna kajadian sarupa kitu. Kuring jadi beuki ngarasa sieun. Harita keneh maksud kuring rek langsung lumpat asup deui ka jero tempat kuring digawe. Tapi Nah atuh kajadianana kuring jadi teu bisa lumpat sabab baju karasa siga anu metot di tukang.
Tapi sekarang cu waktu terus tanya kapan Aki kita pamit lah Kena uyah ke tempat anu jauh cu Orang cekapkan heula dugikan ka dia Jumat lewat ieu malam Jumaah payun urang sasarangan deui Jumat kliwon urang cekapkeun heula dugikan ka dieu cu